Lah teu paduli arek nambah pendak lah naon we. Ya kenalkeun ngaran aing teh Esi kusah keso. Eta namanya dugi ka kitu. Teu kudu serius. Kece aku ini datangan deui sia. Ais teh ulin deui we kalumuran teh Titin. Tapi ayeuna mah jigana ais teh moal kudu bisa ngenong. Sok ayeuna mah urang bereskeun masalah teh. Aing ek nanya si Romi teh saha maneh? Calik heula Esi aya naon emangna? Heh, nya kieu lamun teu salah mah teh poe minggu teh ulin-lin ajeung si Romi. Lu pokona namanya. Kayak asa curiga ieu. Nah, nya 1 2 tuh Mang Patah lagi. Ngan kudu ka mana ieu teh ulin teh? Kali bener beresan Agustusan. Cimangu beres. Jigana teh kudu arek kari gunung cenah bejan teh gunung masih keneh Agustusan teh. Katanya sih masih banyak orang-orang itu informasi. Gas. Oke berangkat. Ulan teh Alin. Mohon, kurang gitu. Asa nama pendak orang. Lah teu paduli arek nambah pendak lah naon we. Ya kenalkeun ngaran aing teh Esi kusah keso. Eta namanya dugi ka kitu. Teu kudu seuri lah, maneh kan anu sok ngagoda si Romi. Romi mana nya? Aduh, eta lempar batu menit teu sembunyi. Nah, babasaan teh kitu. Asa aneh. Lempar batu sembunyi tangan meureun. Ah, teu kitu dah bodoh teuing kumaha ge. Maneh heueuh nya sok ngagoda si Romi. Ah, henteu. Romi mana? Alah, maneh sok ngawadul. Lah, pokokna mah teh nyaho main nantang Esi lain. Nantang kumaha? Lah, maneh mah sok ieu. Saha dieu ge jelema ge. Naon? Heueuh, ayeuna balik. Heueuh ge. Can beresnya urusannya, aing balik heula. Kece aku ini datangan deui sia.
ulin deui we kalau murah teh Titin. Tapi ayo nama jika no istep mau aku dulu bisa ngenom. Soalnya isukan teh istep kudu ngahonor. Kadi memastikan we ke acara kayak mulu dan teh. Susuganan we atuh istep menang jodoh di dia teh. Jangkung, kasep, budakna Pak Ustad. Mun aya nu kitu. Jigana eta Kang Duloh teh tersingkirkan da. Pati bagia celaka mah da Allah nu ngatur. Kieu oge da pasti isteh beres diatur ku Allah, bakal menangkeun jodoh anu sesuai jeung nu dipikahayang ku euis. Lanjut Si kunaon, aya wae. Keur batur ke pararas tinggi ya. Heh, maneh Hulan, kapang hideui jeung aing. Hok aing nama orang bereskeun masalah teh. Aing ek nanya si Romi teh saha maneh? Calik heula esi aya naon emangna? Heh, nya kieu, lamun teu salah mamah teh poe minggu teh ulin-lin jeung si Romi. Terus maneh teh labuh ogoana we ih. Harita. Bener ulan malabuh. Alah, sok lebay maneh mah ogoan. Mana buktina maneh labuh? Sok ayeuna rek kumaha? Esi geus amek di kamari nahan nafsu. Atuh duka. Saha itu teh jiga keur parasea kitu. Ih, boa-boa ieu mah keur merebutkeun odading Mang Oleh. Make odah yang nyatu. Tong sok loba alasan lah. Sih, naon euis? Naon ari euis naon? Ih, maneh. Geuning maneh tadi euis di ditu katempo. Kunaon atuh kunaon? Tah si ieu ngajakan ngesang. Atuh kunaon maneh teh menang kudu ngajak ngesang? Ih, lain esi tah si ieu. Salahnya. Ih, atuh ai teh euis. Ih, suruh ngasarengeh deui da teh euis mah kadi teh nama pagujud wae. Oh, terus aya saha atuh? Nepangkeun abdi ulan. Oh, nepangkeun oge abdi teh euis. Terus kunaon atuh cenah jeung si Esi ngajak ngesang? Duka atuh. Naon teh atuh Esi masalahna? Intina mah ieu teh ngagoda ka bogoh Esi. Asa ku teu percaya si Esi bogoeun ka bogoh. Saha didageun ka si Esi? Kasiulan sih heueuh meureun lalaki teh bogoh. Ngomong naon ari eteh? Ah, henteu Esi henteu. Tadi tuh toke badag. Oh, jika di imah Esi meureunnan aya toke sagedeunan Gede buaya. Geus lah. Geus apal da gelo maneh mah geus teu kudu. Sok terpercaya. Geus. Oh. Waduh, kebahagiaan selalu menyertaiku. Patah deui. Naon mang patah ka dieu? Ih, ada Neng Eis, ada Neng Esi. Itu ada Wulan juga, pejalan hatiku. Teu aneh Kang Patah mah naon tukang gombal ka ditu ka dieu. Ih, dah salah tidur jana. Punten Kang Patah mah itu sanes kawilan. Diam. Kek. Cicing, Neng Eis sama Neng Esi, diam dulu. Akang teh mau merayu Neng Wulan. Wulan merindu pujaan hatiku. Cop nih ulah tah jeung Kang Patah we lah. Naon adi Esi ka mana wae? Ieu cenah Mang Patah ieu teh si Esi teh cenah naon teh keur pasea tah jeung ieu duaan teh. Tah Kang Patah apal kan si Romi? Si Romi. Tah
kan si ieu teh nya pos poe minggu teh duduaan jeung eta jeung si Romi. Kan si Romi teh kabogo esi. Ke. Si Romi budak Mang Dadang lain. Heeh, eta apal kan? Apa atuh? Terus ieu teh ngagoda ka kabogo esi. Jangan salah sangka sayang. Hayang nyahot teu. Mungah esi mah mung nyaho, esi mah hayang ngajikeun nang patah. Gimana tuh? Neng Wulan bade ngiringan ngajenguk tadi. Deui. Awas ya Wulan mun kajadian kitu deui. Naon esi itu si Wulan mah tingali piraku si Wulan kumisan kitu. Teh. Gas, dariuk diuk. Kieu nya bisa hayang apa? Neng Wulan teh jeung si Romi teh eta teh dulur misan. Hah? Bisa. Mah atuh teh euis. Era esi. Esi itu teh misan ka dia. Kasihan deh. Mentakan atuh esi. Ih, atuh esi geura. Tapi nama si emosi tuh. Masih esi teh rada era itu. Geus kendaya lah. Pokona mah Wulan ge kudu ngiringannya. Angke aba-aba aya di euis. Hitungan ka 3 pokona namanya. Ke asa curiga ieu. Nah, nya 1